Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya. Dina danget ayeuna kelompok 7 bade macakeun biografi Dewi Sartika. Anu anggotana aya Miska, Mulki, Sofia, sareng Naila. Nyi Raden Dewi Sartika teh saurang pahlawan nasional anu kacida jasa-jasana dina nyieurkeun elmu pangaweruh ka para rarai sarta ngajantengkeun sadaya jalmi sami hakna. Nyi Dewi henteu ngan ukur hoyong ngangkat darajat rarai di kalangan priyayi wungkul, tapi kasadaya kalangan rarai supados gaduh kasempatan pikeun maca sareng nyerat. Numutkeun Nyi Dewi kunci pikeun ngajantengkeun rarai jadi jalma anu mandiri, pinter, sarta sanggup ngajalankeun hakna, nyaeta ku jalan elmu pangaweruh. Bagian eusi, Nyi Raden Dewi Sartika teh lahir di Bandung, Jawa Barat dina tanggal 4 Desember 1884. Nyi Dewi asalna ti kulawarga bangsawan Sunda. Nyi Dewi teh anak kadua tina 4 sadulur. Rama Nyi Dewi teh nyaeta Raden Rangga Samanagara, saurang patih di Bandung. Sarta imana teh nyaeta Raden Ayu Raja Permas. Imana teh putri ti Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma opat, Bupati Bandung anu ngajabat antara tahun 1846 dugi ka 1874. Kusabab pangintenna Rama anu maju, Nyi Dewi tiasa ngenyam bangku sakola di RST Class School atanapi sakola kelas 1 anu dibuka ku pamerintahan Hindia Belanda pikeun anak-anak priyayi sareng warga Eropa di Indonesia. Hanjakana Nyi Dewi henteu ngenyam pendidikan didinya dugi ka lulus. Salah sahiji bentuk perjuangan Nyi Dewi teh nyaeta ngadegkeun sakola pikeun rarai. Nyaeta sakola istri dina 16 Januari 1904. Sakola istri nampi dukungan ti sababaraha pihak. Dina tanggal 5 November tahun 1810 didirikan perkumpulan keutamaan istri ku residen Priangan WFI Waisevayan supados ngadukung pamekaran sakola rarai anu dirintis ku Nyi Dewi supados langkung maju saatosna sakola istri ngarobah ngaranna janten sakola keutamaan istri sarta gaduh cabang di sababaraha wewengkon Jawa Barat di antarana Sumedang, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut sareng Purwakarta. Usaha Nyi Dewi nyiarkeun elmu pangaweruh ka rarai nampi apresiasi ti pamarentahan Hindia Belanda anu masihan pangajen bintang perak dina tahun 1822. Dina tahun 1828 sakola keutamaan istri dirobah ngaranna janten sakola Raden Dewi. 10 tahun kahareupna Nyi Dewi deui nampi pangajen ti pamarentahan Hindia Belanda nyaeta bintang emas sarta dibere wangunan anyar. Dina mangsa penjajahan Jepang, kasehatan Nyi Dewi lau-laun teu sae. Kajadian Bandung Lautan Api dina tanggal 24 Maret 1846 maksa warga kota Bandung ngungsi. Kaasup Nyi Dewi. Aranjeunna kedah nyingkahan patroli Belanda sarta serangan ku kelompok Darul Islam atawa Tentara Islam Indonesia DITII anu aktif dina wewengkon eta. Mangsa-mangsa anu hese eta ngajantenkeun kasehatan Nyi Dewi gerimpakna dugi ka kedah dirawat di Rumah Sakit Cineam di handapeun pangawasan Dr. Sanityoso. Nyi Raden Dewi Sartika ngantunkeun dina kaping 11 September 1847 dina yuswa 63 taun. Cekap sakitu ti kelompok 7, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.